ada rambut ngejabrik jadi susah. Gitu. Dari cukur heula mah mereka dia mah. Aduh, di botakan. Ya. Ya mah cukur lagi mana teh ngejabrik. Gimana? Kayak sepui nyupnya jabrik. Jabrik mah dia mah paling ngomong-ngomongnya udah sebatnya teroris. Teroris kampung merah. Gunting. Untung geus teu aya geus mawar teh mun datang mun aya kene babe wah bahaya tuh jabrik ieu anak pireun. Ieu sakieu da maksudna Ku bapak di kana kana. ieu beli culan Makanya emang gak asup kan. nyalira tuh kalau ting sok kanapkeun itu lah aya naga terus kanapkeun terus tah saosna tah gitu sok tahan materi ting jauh ya jauh ya Betulnya berarti itu Cibalong. kok penting kata beres